mendak kurang beda salat di imah jeung salat di masjid. Salat di imah makan aya suara TV, Allahu akbar, ting dong ting dong ting. Naon eta? Jija iklan tama yang didegeun bawail maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Padahal mah salat sunah poho Yasin. Barang balik deui kali aing ngalantur kunaon maca Yasin sakeun ieu. Balik deui ah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Balik deui. Allah. Eta di imah salat. Di imah mah kos kitu salat. Aya henteu kitu salat di kamar lah. Cuma TV pareuman, radio pareuman, HP pareuman, salat di jero kamar. Allahu akbar. Meunang sarakaat pamajikanna nyingkap. Ya Allah, ya Rabbi, ieu aya guha di dieu. Nya ge geus teu beres. Begitu beres sarakaat gegeuraan we ka 2 rakaat teh ya. Begitu asyhadu an la ilaha illallah 2 nu ngacungna. Ngacung nu ieu mah tere nu ieu mah teu. Tak eta kan salat di imam kos gitu. Mantak salat di masjid, ya Allah ya Rabb.